Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami Abdi Ilham Fadila Fauji. Abdi dari kelas 11 TKJ hiji. Abdi keur majakeun carpon nu judulna tukang koran. Sok geura beberes pangajaran poe ieu nepi ka dieu heula. Isuk urang tuluykeun cek Bu Erna guru kelas 1 SD Pasir Waru. Nu umurna geus tengah tuwuh. Teu kungsi lila harudak teh budal ti kelasna sewang-sewangan bari teu eureun ting jeureuet. Komo deui barudak awewe mah teu sirikna ting jarerit patarik-tarik bari lulumpatan diudeg-udeg ku barudak lalaki. Nu ngahareureyan tukang dagang cireng, gorengan, gulali, es, tantan, rek puput, tuluy ngider deui. Barudak pabuis paheula-heula ninggalkeun sakola. Teu kungsi lilat eta sakola teh geus rehe ngan ukur sababaraha urang guru jeung pagawe liana nu masih keneh beberes di kantor. Narsim teu tuluy balik ka imahna. Sabada sakola manehna mah tuluy we ka agen koran anu teu pati jauh ti sakola. Baju saragamna sup we kana kantongna anu geus rada keuleuh. Ngan ukur kaos oblong nu dipakena teh ari celanana mah angger we make celana sakola. Kahandapna make sendal capit bari talina geus tutumbuan. Unggal poe Narsim mah sok dagang koran mun balik ti sakola teh. Ngasong-ngasong koran ka unggal mobil nu areureun mun kaparengkeun lampu stopan. Marengan beureum bari teu eureun-eureun manawarkeun koran. Koran. Jalma edan katabrak setum koran. Nu diasongan koran ngan ukur ngacungkeun leungeunna bari seutik ge teu malire ka si Narsim. Tandana moal meuli. Mun kebenaran si Narsim rada jauh ti nu rek meuli, sok rajeun manehna teh digupayan. Segut pisan si Narsim nyamperkeun, "Koran naon Pak?" Cek si Narsim bari rada mamandapan. "Naon we lah," bari muka kaca jendela mobilna. Geus dibayar mah leus deui si Narsim teh indit bari teu eureun-eureun manawarkeun koran. "Koran Pak, koran, ngorong naasa kacaletot wae basa teh koran. Bapa maneh teu ninggalan nanaon ka urang. Wayahna maneh kudu daek kentel pejit." Cek indungna bari ngaput baju saragam sakola nu Narsim nu geus saroh. "Kentel pejit kumaha Ma?" "Nya kudu daek prihatin mun hayang keneh neruskeun sakola. Da urang mah darma sakieu kayanana." "Naha Ma? Abdi beut disekolakeun. Babaturan ge loba nu teu sakola, nu sakola luhur ge lolobana mah kalah ka jiga abdi we dagang koran ngamen di jalan. Naha abdi bet kudu sakola." Si Narsim geus luut leet kesang. Tonggongna geus baseuh. Kaosna nu dipake geus kuleuheuh kekebulan ku kandaran nu tingsul liweur di jalan.
mun lampu stopan keur berem sinar SIM gura-giru ngacung-ngacung koran ka unggal mobil anu areren bari bibirna mah teu eureun-eureun nawarkeun koran. Panopo geus lingsir ngulon sakedeung deui baris datang si Raja Peteng. Sinar SIM masih keneh ngacung-ngacungkeun koran. Sorana geus peurak awakna kucel padahal can bebenangan tapi sinar SIM teu rentas pangharepan. Layung belah geus ngempur sakedeung deui baris peuting. Sinar SIM can balik keneh wae ngacung-ngacung koran ka unggal mobil dina sela-sela mega nu semu beureum. Na sela-sela haseup, na sela-sela gedong-gedong nu laluhur, na sela-sela kaprihatinan, na sela-sela kahirupan miskin, na sela-sela pangharepan nu boa iraha baris ka hontal. Sinar SIM murid kelas 1 SD nu umurna can sawawa. Manehna geus dipangharepkeun kana kahirupan nu motah lir galura laut kidul. Layung geus mimiti surup sinar SIM masih keneh di jalan ngacung-ngacung koran. Lampu stopan kaparengkeun hejo. Puguh we tutumpakan teh eureun. Lumpat teu sirikna paheula-heula. Sieun lampu stopan kaburu beureum manten. Gera balik SIM, geus sore pisan, ceuk babaturanana nu gawena ngamen. Sarua ka unggal mobil anu eren mu kaparengkeun lampu beureum. Heuk isuk rek dituluykeun tembal sinar SIM. Geus kitu mah beleyeung we sinar SIM muntas. Manehna teu enggeuh aya truk laju tarik pisan ti katuhu. Sinar SIM can kaburu nepi ka sisi beh pentas. Manehna masih keneh di tengah jalan basa truk geus dieukeut pisan ka manehna. Anggangna ngan ukur sababaraha meter deui. Klakson eta truk teu eureun-eureun disada. Matak hariwang sinar SIM kasima manehna ngan ukur ngajengjen di tengah jalan bar colohok neuteup kana truk nu laju beuki deukeut. Sinar SIM perem. Layung geus surup ngong adan ti masjid. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.